Mode ayeuna lalawor aya kene urang dieu nu sok ngalkinan mayit. Aya? Mayit gitu. Di harewosan mayit teh. Engke 7 lengkah nu ngubur. Geus araringit bakal datang 2 malaikat mungkar wa nakir. Bakal nakon ka anjeun man robuka. Kumaha lamun mayit ngajawab. Bari ngulisik mayit teh. Ceuk mayit teh insyaallah. Muat cerang. Tuh, lu mau cing waspada dina agama teh. Abe bener urang yakina kana Quran. Ulah cek beja hungku bisi ngalamun ka ituna. Untungna dina doa we nurulung bari teh ka harti maksudna. Ari teh ka harti maksudna mah melaksugan di tanah lamun, dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. San kasep ngahiang duka ka mana. Tah. Angeueun urang sadidinten saban detik, saban menit, saban kiceup, saban angse, saban reret ka kencah jeung ka katuhu ulah petot puji sanerang syukur angge. Sholawat miwa salam anu parantos ditetepkeun ngucur ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga netes dina wengi ieu ka urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal amin. Nanging paralun nalutus gunung palias narajang alas ingis nemrak pasir nulung kawing. Sim kuring ngecebrek di tempat sanes ahlina. Margi palawargi uninga sim kuring mah ahlina naon Bu? Adalah. Sedengkeun diancam ku salah sawios katerangan lamun nitah lain ka lain ahlina tunggu karuksakanana. Sawios ruksak wengi ieu ku sim kuring. Sawios Aduh. Alus kemari mata. Daru maos urang teh hirup teh parantos ruk. Tong boro urang nu di luhur ge awut-awutan. Raruksak Ibu bangsa urang teh dikawit dijajah ku Belanda 350 tahun. Bangsa urang malah nu dicadak ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Bangsa urang diadu-adukeun pamadeganana. Seueur sanajan bari saagama pamadegan rupa-rupa. Malah aya nu ngaharamkeun kana marhabaan, aya anu terus ngange marhabaan. Jelemana biar adu saling baeudan bari saagama. Tah teh akibat tina agama Islamna seueur doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Jadi dina agama teh agama tuturut muning. Muning teh apa di bawah ku garong ngicilik we. Can puguh ka harti geus dijalankeun aya kene urang dieu sok marhabaan. Naon maksudna? Tuh, jauh dekul macu di sawah batur. Saha nu buruhanana? Aya oge di nu ngaharamkeun. Tasim kuring ieu tina ruksak teh urang omean. Ruksak urang teh Bu. Sabab di alam anu pana, alam anu ruksak. Umawi di dieu kedah ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan dina agama. Rinik-rinik ulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apa dasar agama. Agama nu jadi agaman hirup keur manusia. Ari hartina agama anti riweuh cinta damai. Jadi setiap agama datang kakacauan dina diri kudu lolos. Setiap agama datang kejahatan dina awak kudu musnah.
Setiap agama datang korupsi kudu dibasmi. Tapi ari agama datang tiba heula korupsi beuki meuweuh, kejahatan beuki meuweuh, salah saha, salah jelema. Lir ibarat jukut dibikeun ka domba jalu, jukut dibikeun domba teu dek nyatu dan dombana babadug hayang kabikang. Jadi eta teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan bararohong pasini teu dijadikeun. Jadi bongan urang keneh Bu, nu mawi sok geura robah. Pamadegan-pamadegan anu teu ngahasilkeun teh. Ngahasilkeun salametna dunya akhirat. Ngan ukur wacana, ngan ukur teori. Tadi oge dakwah oge seperti simkuring ayeuna bohong keneh, sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah nyaeta amal. Cenah geuningan ke di alam kubur, sungut mah dikaput, anu bakal ngajawab teh leungeun. Lain di alam kubur itu ayeuna keneh ibu geura jawab ku leungeun. Sungut kaput ku lapat jalalah, padkurullaha dzikron kasiro, dzikir nu teu aya wates ruanganna. Ta ieu leungeun cenah ngocoblak, aya eta gedong. Jalan-jalan, hotel-hotel, nah itu teh menang buntung ibu, menang kokot teh, batur mah geus ngajar rawab. Nah ibu lurah ayeuna ngawangun desa bari ngecebret, ieu we nu ngocobak mah tukang tembok leungeun ngocoblak. Numawi nuduh ulah kanu jauh nyawang ulah kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri. Mun manusia geus nyaho ka dirina pasti nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing pang benerna. Teu boga rasa ieu aing pang jagona, gablek naon coba lamun dipikir mah. Usik nu saha ibu? Awas nu saha? Tanaga nu saha? Naon urang di aku? Dina surat Ar-Rahman tinggali nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararaneh teh. Tuh. Akueun sadayana teh ibu. Nu awi cek simkuring tadi doktrinasi pragmatis ieu kudu berdasarkan pengalaman hirup teh. Dina agama teh ulah cenah ngungkul akhirna jadi mitos. Mitos teh tulul amal Pak panjang lamunan. Ngalamune terus. Mode marhabaan tadi. Osoknya teh marhabaan. Osok. Kenaon maksudna? Duka. Nanaon? Ai hartosna marhaban naon, Bu? Bu, hartosna marhaban naon, Bu? Tuh, jadi agama itu turut muni. Ngabageakeun. Aing ngabageakeun orok nu bener kumaha? Paraban ku rezeki nu halal, mandian, ta eta marhaban teh Ibu. Sakolahkeun, pasantrenkeun. Ta eta. Aya nu kukurilingan, empek eta oge. Ngan saeusna nyaho maksud. Nu ieu jieun silaturahim supaya rezeki kadahar ku tatangga. Anu ulah sote ujak anyuk ka batur maksakeun maneh turun teu ka bayar. Jadi silih pauda jeung nu dianyukan. Leres? Tuh. Numawi nu ngaharapkeun kana marhaban goblok. Berarti budak teh teu disakolahkeun, teu dipasantrenkeun, leres? Tuh. Mode ayeuna lalawor aya keneh urang kieu sok nalkinan mayit. Aya? Mayit kitu.
diharewosan mayit teh. Engke 7 lengkah nu ngubur. Geus araringit bakal datang 2 malaikat mungkar wa nakir. Bakal nakon ka anjeun man robuka. Kumaha lamun mayit ngajawab. Bari ngulisik mayit teh. Cek mayit teh insyaallah. Moal teu racang. Tadi mimiti lahir budak teh sok talqinan ibu. Eta teh Quran. Oh, cenah mana hadis mana Quran kitu make jeung talqin. Lain nu maot itu, tanu maot hate. Bejaan talqinan harewosan. Nepi ka aya sakola ayeuna, aya pasantren, eta teh nu talqinan ibu. Aya sakola malaikat aya. Aya ke jelema kabeh gini. Ibu gini budak keur karek bisa ngomong gini. Cek ibu teh cu ucing. Ka budak talqinan teh. Kan Nabi Adam ge kitu baheula ku Allah. Adam tu gunung, tu laut, tu anu, malaikat mah henteu. Jadi eta teh sistem ibu nepi ka ayeuna kitu. Tuh, nu gawe cing waspada dina agama teh. Abe bener urang yakina kana Quran. Ulah cek beja hungkul bisi ngalamun ka ituna. Tungtungna dina doa we nurulung balik teh ka harti maksudna. Ari teh ka harti maksudna mah melaksugan di tanah lamun, dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Minum. Tak kieu rugi na jadi kiai teh mah. Ayeuna ngadalam mah hanapun gebog teh wah rangina wajib. Nanti keprokan ali japati. Amplop tipis mungkin apa? Balik ngadalam mau kanal amplop. Nah ini ngahargakeun diancam ku katerangan. Saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang teu sapira, maka langgeng di neraka salila. Numawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cebang irungna teh mah. Nah teu sieun ku katerangan nu tadi. Jadi saha-saha anu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang teu sapira, maka langgeng di neraka salih. Nu mata tong nyapirakeun ka aing atuh. Jadi kayaknya itu Pak. Ya, kahartos era mah agama teh kitu nya. Marhabat teh ngabagea. Jadi ngebagiakeun orok teh kumaha? Paraban ku rezeki anu mandian sakolakeun pasantren. Tuh, eta asli na marhaban. Cenah eta kukurilingan bari neuteuk budak empe. Eta oge da eta budaya lain agama sama kade. Ngan dina eta tempat caritakeun hukum-hukum agama. Mode tahlil, aya kene urang teh nahlilan maot aya. Tasim kuring mah engke di mana geus ngaji turun ti dieu terus maot. Pangruangkeun di dieu tong bicana ka Jilekong. Moal tahlil kuring mah kuas juri ge tahlil. Peke mah ane nu hariru tahlil. Mana nu modal. Ayeuna jeung cengkat di kuburan milu la ilaha illallah. Wah, batu piran.
Bapak Bupati Wilujeng Sumping Bapak Bupati Bandung tuh Bapak Dadang Nasir kan itu Ibu dina agama cing apa keaslinya sedangkan di urang teh Ibu assalamualaikum jadi punten gerang seueurnya nu kitu nya marupana assalamualaikum teh punten meureun tok assalamualaikum tok assalamualaikum bukit tarik dahulu buka imahna assalamualaikum dan doa teh nanti bisa orang sunat tok sampurasun jawabnya berai panto dibuka jongkok jeung jelema assalamualaikum tah jadi teh mubadir nu tadi mah mubadir assalamualaikum teh inna mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana nu geus mubadirkeun kana eta perkara jelas barayana tuh alhamdulillah jadi nuhun ini diberi duit ku batur nih jawabnya teh alhamdulillah atuah make atuah nih padahal di Al-Qur'an teu aya alhamdulillah atuah laras adewu innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh hubung dua imah sisi jalan ayo ngagotong pasaran yo innalillahi wa rajiun itu teudeut padahal pasaran mah rusak teh diomean lain anu maot Ibu innalillahi dan pigaweun sapopoe teh sabab innalillahi henteu innalillaha henteu innallahu sabab alif lamna beda mode alhamdulillah alif lamna teh alif lam al istighroh jinsun kulliyun tahtahu afrodun kasirun jadi jenis hiji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji kagungan nu ngurus sadaya tuh dalai nuhun alhamdulillah teh numawi dina lesan dieu ibu bapak sadayana sok ngeureuyeuh nikreuh ngaos ibu unggal saminggu sakali mah ka masjid mana sok supaya naon supaya apa kana babagan agama teruskeun ka kiai ka ajengan da eta teh pewaris nabi ibu tah ieu pewaris nabi kamu digembleng di Brunei Darussalam tanyakeun babagan agama naon ieu hartina naon maksudna ieu ulah samet aksara nae bungkul aksara Arab aya urang mana Bu urang Sun bahasana Sun anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apa kana basana lintang ti bangsana teh budaya anu pangkolotna bahasa teh kali-kali ayeuna bahasa Arab teu ngarti maksudna atuh mubadir ibu sok ibu papatahan bahasa Irian da moal ngarti mah lanu ta sapalanu tanu pate luna pasepale tu bakatu hartos teh Bu da aing teh ngarti eta mangarang da moal bisa dibalikan deui teh taroskeun ka kiai ulah dijauhan kiai ajengan ustad-ustadah teh caketan ngaos ibu pimpin ku bapak-bapakna sabab bapak-bapakna teh pamimpin teh ta awewe ar-rijalu qawwamuna ala nisa lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun subuh ye pamajikan keur kerek keneh mah bangun saya ada kudu dielus awewe beri celengok tarangna cium
bangun sayang sakedap deui bakal ka kuping suanten adan ayo sayang gara ibak sayang bangun teu nyaring kene gawat pieulaan mani ku salaki bari sholawatan dianuk teh sholatullah salamullah bari ngagoingkeun maksudna mah reng saya mandi mah bangun sayang bapak imam mamah makmum ayo sayang teu nyaring keneh wae adan cing tarik abe kadengeun ieu mah kumaha ngagoingkeun pamajikan subuh-subuh nyaring sedering aya pamajikan teh bari ngoreja naon sia teh nyengong lain salat eta mah euy lain rumah tangga sakinah sakieu cenah bangun sayang ayo urang salat sasakuan sayang teu nyaring keneh wae adan cing tarik Allahu Akbar rengse salat teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana sok ngadua innalillahi wa inna ilaihi berempang hese digeuykeun oge mod geuleuh gitu aduh salah elah basir ti korote ye gitu bu bagja pisan ye si kasep terus disepitanya berat kasep eta teh riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam gitu dilereskeun ku Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Ibrahim mah bu bapak 80 tahun langkung di sepitanana teh bayangkeun jeung rambut jeung liat ayeuna mah leuheung budak keneh di sunatan teh abe naon cing Pak Bu abe babari cager budak mah nah kolot pecakan kolot umur 40 tahun hese cagerna teh karek saminggu karek kumapur aya awewe ngeliwat katempok bitisna jog pudeg-deg renyah deui teh karek saminggu manehna ngaliwat dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jog pudeg-deg wah renyah deui wah ira dipakena tuh euy aya nu sadajar jeung nyepitan teh ibu hiji nyunatan dua ngadangu kumis katilu nangurud bulu kelek kaopat nangeuretan kuku kalimana monokan baok nah keseuri dangarana ngari aing panggil jeung baok kudu nyebut bihun banyak yang ngaji di kotokan akhirnya geus biasa nu ngaji ge mah Bu urang sadayana kalawargi kedah salat upami teu salat nya maka dilebetkeun ka neraka jahanam mustamina teh kieu tapi di mana juga ada syiri heula sabab nu syiri mah bersih hatena bersih nu syiri mah hatena sok da hate mah kumaha beungeut lamun beungeut teh pege kumaha baut yo ya tina beungeut oge geus katempo jelema ngewa ka urang mah beraraud gitu
jadinya ibu nyepitan teh kanjeng Nabi Ibrahim. Ada kesehatan ongko. Kabeh di mana abdas teu ngebersahkeun heula si tahu. Jadi langsung bersih. Gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim telah lampahana teh wah syuur ibu riwayatna. Tapi riwayat Nabi itu merupakan komitmen moral buat kita. Seperti ayat kene di zaman kiwari gini aya nu haram wayang teh sabab patung teh. Sabab di imam ulah ngukut patung. Sabab malaikat rahmat moal daekeun datang ka sieun ku patung. Gebrok wae malaikat kitu mah. Nah ya malaikat borangan. Sieun ku patung. Ayop wae itu mah. Malaikat harta datang dia. Nah, ini kalau gitu. Malaikat rahmat teh ibu nurunkeun rezeki. Jadi lamun di imah ngukut patung eta malaikat rahmat moal datang patung nu mana? Ai patung teh ngajentul, hayangna dilus-lus. Jelema dahar beuki terus nginum beuki, udur beuki, tapi mung digawe patung teh kitu teh. Eueuh gadak kanu kitu mung ditepret teh. Ningali ieu bapak guru ieu. Nepi ka Brunei Darussalam ieu. Ninggalkeun rumah cai. Naon? Neangan pangalaman. Teu matung kitu we ngopo. Nu matak jarah kitu ka pamijahan. Mulukana pamijahan Tasik meureun. Cimicah awak. Sok macul mah, marabandong mah, ngarit mah. Lamun jelema daekan kitu datang rezeki mah. Oh kitu. Lain matung we. Ibu wayang diharamkeun we patung cenah. Tah bener wayang mah haram. Cobaan leg-leg. Teu melag nanti karo. Lamun aya kiai ibu ngaharamkeun kana wayang tong dijawab halal pasea. Nya we kitu haram. Haram si wayang teh. Leres mama. Cobian leg-leg ku mama. Gitu. Jadi lamun batu nyaritakeun bab haram, ini urang kana haram naon haramna. Sabab di dunia ieu mah teu lepas tina halal jeung tah gelas haram ieu. Sok baledogkeun antara batur. Nah kitu, ai halalna naon? Ah kitu. Ini kira tuh. Jadi batur nyarita haram, milu kana bab haram. Iya, jalan guru di ya. Positif kali positif sama dengan positif, bagus. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Nah, cenah pasien maksudna kiai ngajak salat ka ajengan sama dengan bener. Bangsat ngajak maling ka kiai sama dengan bangsat ngajak maling ka garong sama dengan bener goblok teh. Jakarta wah pinter urang dieu. Gitu. Ya ibu, nyawa mikir teras di agama tidak ada keterlambatan untuk belajar. Sepanjang hidup kita belajar long life education. Tidak ada keterlambatan. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Why not? Kenapa tidak? Belajar.
Bebek kulem ibu tahlil, tahmid, takbirnya. Abeh naon teh Pak Asep, abeh tuman we heulaanan. Engke ieu lambai aya tos tuman mah seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di mana ibu aya karuwas? Seseurna ibu-ibu orang Sunda aya karuwas geuning piring peupeus kana tembok. Gomrak sia kajut. Aya kene nu kitu. Tuh. Nya tukang ngaji kitu. Nah itu cuman pikir, mah ibu di mana aya karuwas teh, aya keluduk, aya piring peupeus, gomrang, la ilaha illallah. Tak keur kitu jantung urang, karuwas, usap ke maut, kieu geus ngucapkeun la ilaha illallah. Bari muka sapak dina la ilaha illallah. Nyawana ka mana? Molongpong jalan ka gedong. Brus ka alam nirwana, alam asal poe panjang negara tunjung sampurna, alam nu teu kaselang-selang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, eta. Kumaha lamun gomrang piring peupeus, sakajut kae. Kusak teh bae. Silaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi, ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa. Isuk ngeula akar euli, akar jabe digodog. Tah inuman ku sia nyari aya kene ka hayang mah. Siaki saminggu tang inuman eta dijabah. Manehna keur ngorek gitu. Beureun si dorana teh ngageduk-geduk ka si eta. Asa kaguing ke jo budeg-deg. Wah, pacul alungkeun lumpat ka sini ni. Jadi ayeuna mah sia esi. Ternyata para deuger we nu jadi. Aing basa eta mah si Nini nu ngajerit, ayeuna mah si Aki nu ngocea. Alah, esi. Sia teh make irek kitu. Hese dulu. Lain hese goblok. Geuning eta samping nu ka jero. Minum. Alah. Itu gede keluarganya mana pakai dikain atau dari kecoran. Mudah-mudahan aja tidak gogonyakan ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan. Demi ngawujudna keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu urang sami-sami ngadoa ieu mah ngadoa. Mangga, jangan tanya. Mudah-mudahan bae atuh tikawit Bapak Hajat tilas karugelanana muga cingka gentos anu melipat ganda. Digentos ku rahmat pitulung Allah. Urang kali anu disepitan cing jadi jalmi anu soleh. Anu guna pikeun kapentingan negara jeung bangsa katut agama. Sinekna murmurang kali teh jadi jalmi anu sok. Atuh urang sadayana mudah-mudahan selaku umat Islam urang tiasa ngariung puluh deui di yaumil akhir di tempat anu nikmat di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta tutwa. Bismillahi ala adi hatta taqwa kasadi kafi wajadi kafi ya muafi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayam beureum hayam kate dek dibawana ka pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasep kahiyang
duka ka mana tak